Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna urang ngabahas ngeunaan dongeng. Naon ari dongeng teh? Dongeng nyaeta carita rekaan atanapi fiktif dina wangun basa lancaran atanapi prosa anu ngandung unsur pamohalan. Jadi nu namina dongeng mah caritana sanes fakta ya, tapi rekaan atau hasil karangan. Terus bentukna dina wangun lancaran, sanes dina wangun puisi. Kan bahasa teh dina bahasa lancaran, dina bahasa puisi. Nah, dongeng mah kalebet kana lancaran. Lamun puisi mah contona sajak, sisindiran, jeung sajabana. Terus ngandung unsur pamohalan. Ta ieu nu jadi ciri khas dongeng teh nyaeta ngandung unsur pamohalan. Pamohalan teh nyaeta hal-hal anu henteu asup akal atau teu kaharti ku akal. Contona sangkuriang najong parahu robah jadi gunung, jalma bisa ngaleungit, sasatuan bisa ngomong, jeung sajabana. Salajengna aya ciri-ciri dongeng. Ciri nu kahiji nyaeta isi caritana mangrupa rekaan ya. Jadi hasil karangan sanes berdasarkan fakta. Terus nu kadua ngagunakeun basa lancaran ya, janten sanes ngagunakeun basa puisi. Nu namina dongeng mah bahasana lancaran atanapi prosa, janten ngabuluyur bentukna paragraf-paragraf sanes bait-bait sapotos puisi. Salajengna anonim atau teu kanyahoan sapangarangna. Janten dongeng teh pasti aya nu ngarangna kan tadi ge carita rekaan ya, pasti carita meunang ngarang, pasti aya pangarangna. Ngan dugi ka danget ayeuna teu acan kanyahoan duka ting saha anu ngarang eta dongeng. Contona misalkeun dongeng Sakadang Kuey jeung Sakadang Monyet eta teh duka saha anu ngarangna. Teu acan kanyahoan dugi ka ayeuna teu acan kakaluruh. Salajengna ngandung unsur pamohalan. Tah ieu anu jadi ciri khas dongeng. Tadi teh pamohalan teh henteu asup akal. Tadi contona misalkan aya parahu robah jadi gunung, satu bisa ngomong jeung sajabana. Salajengna sumebar secara lisan atanapi tatalepa. Jadi kawitna mah dongeng teh nyebarna teh misalkan ti kolotna ka budakna didongengan kan, jadi secara lisan tatalepa ya. Tapi kadienakeun seueur oge dongeng-dongeng anu tos dibukukeun atanapi tos dina bentuk tulisan. Salajengna ukuranana ilahana pondok. Biasana mah pondok, tapi aya oge paengkeun dongeng anu panjang. Terus ngandung ajen atikan atanapi pendidikan. Pasti lamun nu dina dongeng jalma jahat tungtungna cilaka, jalma bager pasti tungtungna baja. Nah, itu jadi ciri khas oge dina dongeng ya. Jadi dongeng teh ngandung ajen atikan atau pendidikan supaya urang teh jadi jelema anu ngalakukeun lampah hade supaya hirup urang baja, ulah ngalakukeun lampah goreng bisi cilaka. Salajengna aya struktur carita dina dongeng. Lantaran ieu bentukna prosa, janten sami wae saeureusna strukturna jiga carita prosa nu sanesna. Nu kahiji aya jejer atanapi tema. Nyaeta ide, gagasan atawa jejer pikiran atau pikiran utama anu ngajiwaan carita. Contona dina dongeng sangkuriang temana nyaeta ngeunaan moral. Nah, kumaha moralna sangkuriang anu keukeuh misalkeun hayang ngawin indungna padahal manehna teu percaya yen Dayang Sumbi teh indungna lantaran rupa Dayang Sumbi katingalina masih keneh saumuran jeung manehna ya. Jadi intina inti dina carita sangkuriang teh itu ngabahas ngeunaan moral. Salajengna latar atanapi setting. Biasana dibagi 3, aya latar waktu, aya latar tempat, aya latar suasana. Latar tempat di mana eta kajadian misalkeun di leuweung, di sawah, misalkan atawa di mana. Waktu iraha kajadianana, misalkan bisa beurang, peuting, zaman baheula misalkan atawa zaman kerajaan, zaman naon misalna. Terus suasana nu kagambar dina eta carita kumaha, bisa sedih, bisa heueung, bisa senang jeung sajabana. Salajengna aya palaku atanapi tokoh jeung watakna nyaeta naon-naon bisa jalma, bisa sasatoan, bisa tutuwuhan atawa bangsa jin jeung siluman anu ngalalakon dilalakonkeun dina eta carita. Nah, misalkan dina sangkuriang kaberangan tokohna aya Dayang Sumbi, aya Sangkuriang, aya Situmang, aya Walang Sungsang, raja, prajurit jeung sajabana. Atau dina dongeng sasatoan aya Sakadang Kuey, aya Sakadang Monyet jeung sajabana. Itu tokohna atau palakuna. Terus watekna misalkan Sangkuriang
watakna markadaweng misalkan sakadang monyet watakna licik misal gitu ya. Watak teh pemina bahasa Indonesia mah watak tapi sifatna ya. Kalajengna aya galur atanapi alur, ieu dibagi jadi 3. Alur teh nyata runtuyan atawa kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngalenjer. Nah, ieu dibagi jadi 3, aya alur maju, alur mundur, jeung campuran. Lamun maju mah berarti caritana ngaruntuy ti awal nepi ka akhir, waktuna teh berurutan. Lamun alur mundur mah engke nyaritakeun masa lalu flashback. Lamun alur campuran mah nya campuran tina maju sareng mundur. Misalkan nyaritakeun heula ngaruntuy di tengah-tengah ujug-ujug nyaritakeun masa lalu atau nyaritakeun masa katukang pas engke maju deui. Nah, itu sebatna alur campuran. Terus salajengna aya puseur implengan atanapi sudut pandang nyaeta cara pangarang nempatkeun dirina dina carita. Puseur implengan teh dibagi jadi 2. Aya puseur implengan jalma kahiji, biasana pangarang ngagunakeun gaganti ngaran jalma kahiji. Contona kuring, abdi, jeung sajabana eta. Jadi lamun aya carita anu tokohna ngagunakeun kecap kuring atanapi abdi, berarti itu ngagunakeun puseur implengan jalma kahiji. Nah, lamun jalma katilu biasana pangarang ngagunakeun gaganti ngaran jalma katilu. Contona manehna, anjeunna, atau ngaran. Misalkeun kabayan, sangkuriang, sakadang kuya, jeung sajabana teh eta. Salajengna aya amanat atanapi pesen, nyaeta pesen nu rek ditepikeun ti pangarang ka nu maca. Jadi dina jero carita teh pangarang hayang nepikeun hiji hal, nepikeun hiji pesen ka pamaca. Misalkeun dina dongeng sangkuriang pangarang hayang nepikeun yen urang teh ulah tumamprah kitu wae kana kaayaan tapi kudu daek usaha jeung ikhtiar jeung ngadoa. Teras ulang oge ulah markadeuweung misalkan jiga sangkuriang ya hayang ngalajur nafsu hayang ngawin ka indungna sorangan misalkan sapertos kitu. Terus salajengna aya rupa-rupa dongeng nu kahiji aya fabel. Fabel nyaritakeun dongeng anu isina nyaritakeun sasatoan. Contona dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Salajengna aya parabel. Parabel nyaeta dongeng anu isina nyaritakeun jalma biasa anu sakapeung mah kalakuanna teh mahiwal atawa teu umum jeung batur pikaseurieun tapi lenyepaneun. Contona misalkan jiga dongeng si kabayan, Abu Nawas, Tilam Sijan, jeung lain sajabana. Tas salajengna aya mite atanapi mitos nyaeta dongeng anu isina raket patalina jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atawa hal-hal anu gaib. Contona dongeng Nyi Roro Kidul, dongeng Munjung, terus Jurig Curug jeung rea-rea deui. Nah, salajengna aya legenda atanapi sasakala. Ieu dongeng teh anu isina nyaritakeun asal muasal hiji hal, bisa hiji tempat, sato atanapi tutuwuhan. Contona aya sasakala Gunung Tangkuban Parahu, sasakala Japati sukuna beureum, aya oge sasakala pare misalkeun. Teras salajengna aya dongeng sage atanapi babad. Ieu dongeng teh ngandung unsur sejarah. Contona dongeng Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, jeung sajabana. Terakhir aya pamuk. Pamuk nyaeta dongeng anu isina nyaritakeun jalma sakti. Contona teh Angling Darma, Wiro Sableng, Jaka Tingkir, Jaka Tarub, jeung sajabana. Mung sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun kana paratosanana, hapunten tina samudaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.